Wah, nih arah anteng ieu incu emak nuju naraon ieu teh? Iya, Mak, nuju ngajarkan Gea ngaos kitab suci. Tah, sae kedah kitu ai murang kalih anu bager mah nya, tapi sakedap urang taros heula ieu rerencangan anu di bumi nya. Sampurasun anu di bumi. Kumaha Daramang? Daramang. Tepang deui sareng Mak Entin, sareng Gea, sareng Teteh Mega nya dina acara Caki Carita Kitab Suci. Dinten ieu urang tadi tos ningal Teteh Mega nuju ngajarkeun Gea ngaos kitab suci. Kunaon margina urang kedah diajar ngaos kitab suci. Kumargi urang salaku putra-putra anu bager, anu percanten ka Gusti. Urang kedah mintonkeun ucapan syukur urang kasatiaan urang ngalangkungan ibadah. Nah, salah sawiosna urang kedah teras diajar ngaos kitab suci. Urang teras neneda. Tah sapertos kitu barudak di bumi oge kitunya. Upami urang satia ngangken percanten ka Gusti, urang kedah nemrakeun puji syukur urang ngalangkungan ibadah. Nyaeta salah sawiosna ngaos kitab suci sareng neneda. Tah sakitu tepangan dina dinten ieu. Hayu urang kalangkung satia deui kana ibadah ka Gusti nya. Urang salaku umat anu percanten engke tepang deui dina cariyos salajengna sareng Mak Entin, sareng Teteh Mega, sareng Gea nya. Ulah hilap. Hayu, dadah. Dadah.